Cek, nyaho teh itu si bis. Beak ditenggelam ke salakina tadi peuting. Ah, nah bisa. Tadi ku urang ditempo romantis pisan jelema teh. Malahan mah ditempo ku urang siga pasangan artis Raffi Ahmad jeung Nagita Slavina. Romantis naon? Di harapan urang wae katingali romantis. Tapi di ieu mah mukbek galelet ceu. Jadi eta ciga kumaha si Enis ditenggel ku salakina. Cenah matana bengkak, kuntuna ompong. Kuntuna oge ditoncok neuk di kalungan. Waduh, kurang ajar pisan eta salakina. Lapor polisi atuh nya. Si Enis teh bola-bola teuing. Tah eta nu ngaranna cinta mati, cek. Dek dibanting, dek ditonjok, dek dileleket. Tetep nyaah manehna mah ka salakina. Wah, lamun abi cigah kitu. Lain deui cari tanah. Ku abi mah ditingkak sakalian lamun salaki urang cigah kitu mah. Urang dikawin teh lain keur disiksa. Geus mah teu bisa nyenangkeun pamajikan. Ditenggel deui sakalian gerak eta salakina sina ka dieu ku urang ditanggor gerak pasirana ku gas 3 kilo. Nya oge nya ceu, bener oge cek omongan ceu. Tapi ceu, Jang Haji baheula pernah dikitukeun. Dibanting, ditampiling, tapi Cah Haji cicing we. Cocok pisan atuh Cah Haji jeung si Enis. Sarua-sarua gelona, sarua cinta matina, cinta mati pisan ka salaki. Dikitukeun ge caricing wae. Engke lah, Cah Haji beda. Ece pikir Cah Haji tiga seeta. Salaki Cah Haji beda cara ngebantingna. Lamun seeta kan dibantingkeun kena lantai. Lamun Cah Haji dibantingkeun kana kasur, cek mantul. Ah, Cah Haji mah gelo, batur keur serius, kalah halumpatna kana pornografi. Hore cek, abis teh tegang teuing eta beungeut ece. Maneh nyaho teh cek, si Enis main dukun. Cek, itu si Enis kaliwat, ganti topik. Ganti topik. Nyanya cek, ayeuna mah sering pisan mati lampu. Teh kumaha eta PLN teh? Cah Haji, ka mana Nis? Ieu dek ka warung hareup. Hayu Cah Haji. Nya Nis. Mana? Cek Cah Haji matana bengkak denggelan ku salakina. Pas ditempo biasa aja banget nama. Heeh cek, amis seru caritaan urang. Lamun teu kitu lain ngagosip ngaranna. Tambahan caritaanna saeutik cek. Ya Allah, lu bener Cah Haji boga sifat teh nepikeun ka kitu eta bibir Cah Haji nyaritakeun si eta. Cah Haji gelonya cigahna atawa eueuh pigawean atawa kumaha eta Cah Haji. Justru eueuh pigawean cek, matakna Cah Haji cigah kieu. Tapi emang bener si Enis mah. Ya kitu. Naon ngeunahnya tadi nyaritakeun abi. Lanjutkeun deui atuh nyarita teh. Si Enis teh ditenggel ku salakina, dibanting ku salakina. Dilelepkeun oge ku salakina. Masih di parantaunya marane ku urang. Acan kumat deui gelona urang. Balik heula nya ceu. Ieu beuteung Cah Haji tiba-tiba mules. Kunaon? Cah Haji dek ngajuruk gitu.